أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hayang nambah deketan bae Gusti Allah lah, nu boga gagah Gusti Allah, nu boga sugih Gusti Allah, mantak naon atuh ka Gusti Allah. Ye hese-hese teuing. Nu mantek cenah sia hayang sugih mah tuh cara kiai ngan sia kudu mentang mata, kiai mah nya nama hayang sugih ge muterkeun tasbih doang. Jadi sugih kiai mah, muterkeun tasbih jadi gagah kiai mah. Coba puterkeun ku sia datang ka pegat tasbih. Kudu boga aturan atuh nasbih ge. Lain satasbeh-tasbeh nah kudu boga aturan jeung hate ieu mah dinu loba jelema geus ieu bae wih pohara jasa beuh giliran we sorangan tasbeh dialungkeun tetolo bangsa penceramah tongkos kitu tah dinu loba jelema tasbeh dikaluarkeun ngomong ka kieu bae padahal mah lain keur nasbeh teh mah sok-sokan doang. Imam atuh tilok nasbeh tilok malah mah dek salat ge leungit tasbeh ka mananya bari ku tilok-tilok mah bener wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bih awwal marrah wa nadharuhum fi tugyanihim ya Allah andapkeun jeung Gusti Allah jelema kos kitu kena lacut terus geus saya dina rahasia aing geus saya dina ilmu aing anjeun mah anjeun bae Muhammad geura dakwah anjeun mah ngan sakadar tugas ti kaula dakwah sampaikeun syariat nya sakitu ulah boga pikiran kadua katilu hiji tabligh adapun daekeun jeung teu daekeun lain urusan anjeun Muhammad urusan aing mantap urang ge kos kitu dah datang ka imam magaan ngaji ulah boga pikiran kumaha ayu bae dakwah ajak ulah boga pikiran geus sia eta diajakan ku aing teu daekeun bae heran jasa pan atuh si aing kanu itu mah teu teuli neteuli si itu ge pan diajakan ku sia tuh sia teu neteuli pan si eta mah neteuli amat teu daekeun itu teu daekeun eta teu daekeun tapi sia neteuli lain gitu itu mah susah sabodo teh mah daekeun teu daekeun ge pan ieu mah sugih lamun daekeun kan lumayan jadi boga kadua tolol tak kiai namun geus boga kos kitu moal beres dakwahna geus dakwah mah ngaji nyaritakeun rukun wudu nyaritakeun rukun salat nyaritakeun tauhid nyanana balik ulah aya naon-naon geus mantep kos kitu mentek cek amah almarhumah bah doyong mah lamun urang magahan ngaji di lembur urang beuki ngopi urang beuki ngerokok rokok mawa sorangan kopi mawa sorangan ulah ngaharepkeun pameret ti jamaah urang eta mantap kos kitu geus urang beuki kopi mawa termos urang mawa jingjingan bila perlu dagang kopi urang di dinya geus rokok naon urang nu beuki bawa ulah ngaharepkeun ti jamaah lamun geus ngaharepkeun ti jamaah geus moal muai eta mah ilmuna boro-boro jang muridnya na ge can bisa make ilmu sakitu bae tuh kitulah nya iyalah dakwah Kangjeng Nabi ngajakan anak Kangjeng Nabi sehingga Kangjeng Nabi dicaci dimaki ku ahli Mekah dipenta mujizat hampir Kangjeng Nabi ge terpancing tapi ternyata kabelah dieuna tereda hati Kangjeng Nabi tiis hati Kangjeng Nabi terus dakwah Kangjeng Nabi
sanajan dicengol, dicaci, dimaki, diciduhan, diperangan Kangjeng Nabi teh tetep bae terus bae ngalih Kangjeng Nabi di Mekah ke Madinah, di Madinah terus Kangjeng Nabi dakwah sampai perang. Hasil daripada dakwah Kangjeng Nabi 14 tahun anu silam, alhamdulillah urang kuari iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi teh akos cai, mantak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menyaritakeun rahmat, hartina rahmat eta cai. Kumaha teh cai? Cai teh lamun ku urang dibendung, kemudian ku urang dipake mandi, kemudian cai dipake ngindum, kemudian cai pake gitu naon ngaranna nyebor, jarara ditatangkalan dinikmati ku urang. Tina cai tersebut urang bisa ngarasakeun kasegeran, ngarasakeun hasil daripada cai. Ngeunah eta rahmat. Kangjeng Nabi teh kos cai, lamun eta cai ku urang diantepkeun, cai mah ngalir bae, tapi urang mah teu melu, atuh urang henteu pernah menikmati kesegeran cai, henteu pernah pakai nyebor, henteu pernah pakai menikmati hasil daripada seboranana, tah eta mah kos kafir. Kangjeng Nabi liwat ibarat cai, kafir teu melu ka Kangjeng Nabi, percis sakumaha tadi urang mah begitu cai datang Kangjeng Nabi ku urang teh di rumah caina, dijieunkeun tempat urang mandi di dinya ngala wudu, dicai rahmat ngaranna tah, dipake nyebor, hasil seboranana di dahar ku urang, geus urang mah gupak di rahmat Allah, bentukna cai rahmat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan eta cai sing hade ulah di kotoran, ajuk kuari cai di kreditan kotor tah caina teh, kotor tah dek gupakna ge atuh kotor ngaran. Sing hade caina ulah diribaan, caina sing hade rahmat Kangjeng Nabi teh dibentukeunna kalmai kos cai ngalir terus ka unggal nagara. Kumu di Indonesia mah cai Kangjeng Nabi ane rahmat Kangjeng Nabi, asal urang geus iman berarti urang kena cai rahmat Kangjeng Nabi, nyambung jeung Kangjeng Nabi. Mata urang maca salam ka Kangjeng Nabi atuh aya Kangjeng Nabian. Mun urang dicontohan ku cai urang teh aya Kangjeng Nabian. Ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah atuh teu kudu hese-hese ja eta Kangjeng Nabi na ge eta geus aya di urang. Cai Kangjeng Nabi teh rahmat teh cai. Nah caina ku urang teh kuari geus diinum ja urang mah geus iman, berarti urang teh geus aya Kangjeng Nabian. Geus aya Kangjeng Nabi ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah atuh ngajawab Kangjeng Nabi alaikassalam. Urang maca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alaihi, emang aya Kangjeng Nabian di awak urang, eta iman ka Kangjeng Nabi, cai rahmat geus aya di awak urang. Ketika urang maca salawat atuh Kangjeng Nabi ngadengekeun ya macana saeutiknya 11 dongnya. Sa Kangjeng Nabi geus lumayan lah 11 geus sakitu-kitu. Ketika caina di kreditan, je aing teu betah di awak sia ieu. Sa Kangjeng Nabi kos ya jadi kos kitu atuh. Nyahoeun Kangjeng Nabi sebab eta cai diinum ku urang ibarat cai mah. Jadi atuh awak urang teh aya rahmat, etalah rahmatan lil alamin. Terus gitu jadi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan-akan urang nginum cai Kangjeng Nabi. Aya Kangjeng Nabian di awak urang, tinggal ku urang disuburkeun jeung dihenteukeunana tergantung urang. Adapun urang geus nginum rahmat Kangjeng Nabi, aya Kangjeng Nabian geus lantaran iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, tinggal urang nyuburkeunana doang. Aya urang keur ngaji kuari ngaranna keur subur deuk nyuburkeun iman ye. Begitu orang ngaji datang sugan we cenah iman subur ye, alhamdulillah barang ngaji teh rada gede iman teh keluar beneuleuh berang da leutik deui kamawa ka ditu kadada nu nongtot teh siga ade teh iman urangnya masyaallah. Sekali deui urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin teh hese belek ke urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, hartina urang dididik ku lingkungan cek ngomong didik nama geus aya tetesan ti dituna janang Allah wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, nang Allah urang iman sia paham sia mantep sia nang Allah ngan urang berusaha terus supaya lebih mantep
lebih mantep deh, sehingga kadeuleu ku urang sosok Kangjeng Nabi, kadeuleu ku urang engke Gusti Allah ku bataha teh. Moal aya jelema nu luhur diangkat jadi wali tanpa melalui Kangjeng Nabi, moal aya urang tak terjelan ya ku ari hayang jadi wali zikir bae teu maca sholawat moal jadi zikir doang ka Gusti Allah teu maca sholawat moal jadi. Kudu melalui Kangjeng Nabi bae, sebab turuna syariat tarekat jeung hakikat melalui Kangjeng Nabi. Kuari urang ngalewatan Kangjeng Nabi zikir bae walah wah weuleuh bakal nangke seri sorangan gege hehe asal aja jelema hehe wah grogol bagian nih kan eta tidak zikir teu make Kangjeng Nabi. Kudu make adab, kudu make Kangjeng mantak istighfar sholawat nah mantak endek mere zikir di deuleu heula lahana oh can subur sholawatna heula. Moal bisa urang zikir langsung tanpa make sholawat, moal bisa sholawatna heula. Wa nu'mina laka ya Muhammad, andai kata anjeun ngadatangkeun sakumaha mujizat Musa, sakumaha mujizat Isa, sakumaha mujizat Kangjeng Nabi Saleh jeung mujizat para nabi nu ku anjeun dicaritakeun, sok fatina anjeun coba laksanakeun, datangkeun ka kaula sebagaimana mujizat nu baraheula hatta nusaddiqoka, mun bisa kaula dek kabenerkeun wa nu'mina laka, kaula bakal ngimankeun ka anjeun. Sok Muhammad mumpung kuari. Kangjeng Nabi langsung nangtung cek Kangjeng Nabi ayu sayyin tuhibun, hayang mujizat naon nu ku anda dipake karesep. Waduh, ditantangkan ku Kangjeng Nabi. Bener oge langsung kupar Mekah teh ngomong, Muhammad gol taj'alu lana safa zahaban, nomor kahiji kaula mah minta ka anjeun teh tah bukit sofa supaya jadi emas, buktikeun ku anjeun, lamun eta terbukti kaula bakal iman ka anjeun. Hiji naon deui? Nomor kedua, wa ba'aslana ba'da mautana nas'aluhu anka ahakun ma taqulu am batilun. Nomor kedua, salah sahiji nu geus paeh di kuburan buka, mudah-mudahan ku anjeun bisa dihudangkeun deui. Nyana hudang, nyana nangtung, ku kaula deuk ditanya, bener apa henteu Muhammad eta sebagai utusan Allah. Lamun nyana ngabenerkeun, kaula deuk iman. Ambo teu kira-kira. Naon deui cek Kangjeng Nabi? Nomor katiluna, wa arina mala'al malaikata yashhaduna laka, tunjukkan coba malaikat ulah datang ka teu kadeuleu, nu ngaran Jibril, nu ngaran Mikail, nu ngaran Israfil, nu ngaran Israil, nu ngaran Munkar, Nakir, Malik, Atid, Ridwan, sahabae salah sahiji malaikat kuari supaya kadeuleu ku kami dek ditanya, sanggeus teh ditanya nyana nyaksian bahwa ieu Muhammad adalah benar-benar Rasulullah, nyana ngahyang deui karena kami dek iman. Lain lalagaan paneta kos kitu. Kumaha Kangjeng Nabi tegar wae Kangjeng Nabi mah leutik kos kitu mah Kangjeng Nabi. Siapkeun mata ulah kicep. Dicolok sia ku aing. Kumaha Kangjeng Nabi dipentas seperti itu sugan mundur. Teu Kangjeng Nabi faqala Rasulullah. Cek Kangjeng Rasulullah, wahai kufar Mekah, in fa'altu ma taqulun atusaddiquni, lamun kaula bisa ngabuktikeun naon nu ku anjeun dipenta, naon ku anjeun diucapkeun, apakah anjeun bakal ngabenerkeun ka kaula? Oh, cek kufar Mekah, naam ya Muhammad, pasti. Lamun anjeun bisa ngabuktikeun sopa jadi emas, jelema anu paeh hudang nyaksian bahwa anjeun teh bener sebagai rasul. Nomor katilu malaikat salah sahijina bukti nyaksian anjeun teh sebagai rasul, kula dek pangheulana cak kufar Mekah bakal ngabenerkeun ka anjeun sebagai rasul Allah. Hayo cek Kangjeng Rasul, lain fa'alta cek eta kufar Mekah, lain fa'alta nadat bi annaka ajma'in, kami kabeh moal anu nyesa hiji-hiji acan mun anjeun bisa ngabuktikeun pasti kami bakal ngimankeun nuturkeun anjeun. Aya nu Noel muslimun muminun ka Kangjeng Nabi
mad buktikeun mad coba ge abeh nyana ariman pan geus iman mah urang ngeunaheun tenang urang salat ngeunaheun ibadah ngeunaheun ayo geus buktikeun mah eta mah babari ieu pangeran mah maha kawasa sapira gunung sopa ulah-ulah sopa jeung marwahna ge jadi emas kula mentang ke pangeunahkeun yo sia masuk kitu ieu ayo geus jadikeun sakjana aju nu parareh jeung ke di akhirat ge urang bakal dihudang-hudangkeun sudangkeun bae hiji mah coba malaikat pan malaikat Jibril mah tupan selalu jeung Kangjeng atuh coba bae toel malaikat Jibril supaya ngabungkeuleut aju nyebutkeun bahwa Muhammad teh utusan Allah nyaksian ayo geus lah geus eta mah gampang kos kitu mah ayo geus Kangjeng Nabi faqama Rasulullah ngadeg Kangjeng Nabi sagesa ngadeg wa ja'ala yad Allah azza wa jalla yaj'ala Kangjeng Nabi teh nyuhunkeun ka Gusti Allah supaya Gusti Allah yunsilah alaihim hatta yumin Kangjeng Nabi langsung ngadoa menta supaya naon nu dipenta ku ahli-ahli Mekah ku kupar Mekah dibuktikeun langsung munajat ka Gusti Allah cak Gusti Allah tah mah babari kos kitu mah lah ulah kakarak gunung sopa cek Gusti Allah dunia dijadikan emas gampang ulah ngahirupkeun hiji titah ngomong sakabehna nu parareh dihudangkeun ngaromong bahwa anjeun Rasul babari ulah kakarak hiji malaikat Jibril misalna nu selalu jeung anjeun seluruh malaikat dek dibuktikeun nyaksikeun bahwa anjeun sebagai Rasul teh atuh bisa ngan kieu mah cek Gusti Allah ya aing utus Jibril langsung malaikat Jibril diutus datang ka Kangjeng naon Jibril Gusti Allah geus ngadengi kana dua anjeun bahkan geus ditarima dua anjeun Muhammad cuman sakieu hungkul andai kata ieu gunung sopa dijadikeun emas andai kata salah sahiji jelema nu dikubur teh hudang nyaksikeun bahwa anjeun teh sebagai Rasul haju ieu mah haju ieu geus bukti kos kitu nyana teu iman keneh bae tah eta deuk kumaha kan ngomong mah bisa bae andai kata geus dibuktikeun sofa cek malaikat Jibril jadi emas nomor kaduana salah sahiji ahli kubur hudang nyaksikeun bahwa anjeun sebagai Rasul komo malaikat bungkeul bajaku lagi di sisi anjeun gampang ka mah geus cuman nyana sanggeus terbukti sakumaha kayana tetep bae teu iman nah ieu lamun teu iman kitu bakalna aya balukarna mad lamun geus dibuktikeun tetep teu iman Allah bakal nyiksa sakitu doang beak kabeh ieu Mekah disiksa ku Gusti Allah dengan cara Gusti Allah tetapi lamun teu dibuktikeun tungguan bae sabaran bae nah ieu mah moal aya siksa sageurkeun lamun anjeun bisa ngabuktikeun nyana teu ariman siksa bakal datang lamun anjeun sabar bae kajen dicemooh ge Allah moal nyiksa pilih cek Kangjeng Nabi deuh teu nyaho kapan urang lamun geus dibuktikeun manehanana bakal arariman apa henteuna sanu nyaho nyana bakal leuwih dahsyat permintaanana jeung leuwih dahsyat bakalna engke ngabrihna ka kaula geus atulah kalau mah geus kajian kos kitu mah tuh maningan ge sabar bae geus sabar bae mah tungguan tobat-tobatna para kupar-kupar Mekah kures Mekah daripada engke dibuktikan haju teu iman siksa Allah bakal datang teh nu mentak Kangjeng Nabi langsung reda hatena bebeja ka para muslimin muslimin nu halal hadir Jibril datang ka kaula terus gampang jasa dek ngabuktikeun mah ngan ieu urang teu nyaho setelah bukti bakal iman apa henteu kupar Mekah haju lamun andai kata iman beres tapi lamun teu iman bakal siksa langsung kontan jasa tapi lamun disabaran bakal na moal aya siksa maning mana cek muslimin ge maning ulah atuh maneh kos kitu mah sebab encan ngajamin di mana bukti bakal iman geus ulah bae lah teu langsung mantak turun ayat ieu wa aqsamu billahi jahda imanihim wallahu alam bimuradi kupar-kupar Mekah tokoh-tokoh Quraisy tiasa rumpah billahi ka Gusti Allah tetep nyana sumpah nama ka Gusti Allah baik
jada imanihim kalawan pohara jasa sumpahna goya tatihadihim fiha cara sumpahna lain ja'athum ayatun Muhammad demi Allah yakin lamun datang ka kami kabehan ayat sebagai mukjizat nu dipake kahayangku kami naon bentukna nu tadi teh la yu'minun biha kami niscaya bakal ngimankeun ka mukjizat ai kami kabehan bakal iman ka anjeun Muhammad. Itulah sarumpah-sarumpahna demi Allah sarwanya lagi sumpahna maka Allah Allah kan mandang lamun ditanya teh kupar kok sumpahna ka Allah tuh kami ge iman ieu ka pangeran mah nu teu iman ge ka Muhammad pan bisa teu iman ka Muhammad lah tuh sapira Muhammad budak kamari ai pangeran mah kami geus iman ka Allah aya teh nyembah ka Uzza ka Lata eta mah wasilah doang wasilah tamah lantaran pangeran teu kadeuleu geus kami nyieun pangeran nu kadeuleu geus ka pangeran mah tetep ka Allah ngan melalui Uzza melalui Lata kami teh ieu teh nyieun wasilah tah nu mantak ku Muhammadiyah teh urang teh hadiah pajar kos kupar Mekah kos kitu teh bloon tah cek diana wasilah-wasilah kos kitu bae ge kupar Mekah tah mah ka Allah maka Allah tapi nyana wasilahna ka patung eta mah percis cenah kos kiai-kiai ahli sunnah wal jamaah soekeun habak sungutna jeblon teh budak nya teh nyana kos kitu sumpahna teh kumaha tah kos kitu teh lamun anjeun Muhammad bisa ngadatangkeun ayat-ayat jeung mukjizat sakumaha nu ku kami dipake ka hayang niscaya kami bakal iman ka anjeun Muhammad tapi lamun anjeun teu bisa ngabuktikeun ulah sambatkan di aya Muhammad aing kudu iman ka anjeun mah kumaha sakumaha tadi doa Kangjeng Nabi geus ditarima ku Gusti Allah ngutus Kangjeng Nabi mah terus malaikat Jibril kita dijawab gol ulah bejakeun Muhammad ka kupar Mekah innamal ayatu indallah aya lian dari mukjizat mah gaduh Gusti Allah yunziruha kama yasha eta mah deuk nurunkeun Gusti Allah kumaha kayang Gusti Allah bae deuk dipetakeun mangga deuk teu ge mangga bae wa inna ma ana nadzir ai kuring mah sakadar tugas jeung sieunan di mana-mana anu teu iman ka Allah teu iman ka Rasul Allah kula sebagai rasulna ieu di akhirat bakal disiksa kula mah sakitu bae tugas teh nurunkeun mukjizat urusan Gusti Allah adapun kula urusan nanangan sakadar mere penerangan-penerangan mere peringatan-peringatan titik ngan sakitu barang Quran dibacakeun ka kufar Mekah asal turun dibacakeun ka kufar Mekah turun ayat dibacakeun ka kufar Mekah kumaha tanggapan kufar Mekah percis sakumaha kamari mad ulah sok segala wahyu ti pangeran mukjizat ti pangeran sia Mamad gak bisa teh sakitu doang emang aing teu nyaho pan sia sok kumpulan jeung ahli kitab jeung pendeta-pendeta aju siapan merenung aju sia kadang-kadang kapan di jero kamar teh keluar-luar aing ge kabejaan pan sia segala kaguha hiro pan cicing di ditu tak eta teh siapan kikituan teh keur ngarangkum keur nyatetan tak kuari ku sia dibejakeun eta teh cenah wahyu ti Gusti Allah bating man pake ting bating segala warak teh kupar Mekah boga ting bating di mana bareng eta asana nang ti Cikupa bae eta Masya Allah kula sok sasohoreun sia man segala wahyu segala mukjizat kos aing teu nyaho bae lah mad geus bae mendingan pangeran urang bae mad puguh jentuna gede mad ih pangeran urang geus puguh ti karuhun hayang Uzza tu gede jasa hayang Lata tu aya segala pangeran teu kadeuleu hese nu kadeuleu ge sakieu hese komo teu kadeuleu mah usah macem-macem mah segala wahyu segala naon mah tapi Kangjeng Nabi dikitukeun teu tenang lah ngajak bae Kangjeng Nabi mah terus deh
wahai para musyrikin ahli Mekah, sing ade pangeran teh hiji nu wajib disembah teh nu jelas, alladzi khalaqas samawati wal ard, nu ngadangel 7 lapis langit 7 lapis bumi, katut eusina ulah salah bahwa pangeran eta adalah nu nyata nyieun langit bumi termasuk urang. Teureun Kanjeng Nabi terus bae sugan haju eureun Kanjeng Nabi, sugan haju cerik menyeng atuh henteu biasa bae Kanjeng Nabi. Nah, urang teh contoh jak urang ye sebagai ustad, sebagai kiai, lamun urang ngajak ka kafir mah urang mah jarang, buari mah ngajakan ka kafir mah jarang. Kadanan cara Gus Dur mah sabaraha pendeta asup Islam di tangan Gus Dur, sabaraha kafir nu asup Islam ku sebab dakwah Gus Dur. Masya Allah sejarahna barang dibaca teh muringkak bulu urang mah. Di Belanda sabaraha tokoh nu asup Islam gara-gara dakwah Gus Dur ke Belanda, waktu kunjungan ke Belanda ji kuari kiai mana anu ngadakwahan kafir, dai mana coba anu bisa ngislamkeun. Masya Allah, lantaran teu maksud ngislamkeun dai nage maksudna ngan RP doang, RP atuh bi qadri niat pan kabeh ge. Ukuran niat datang ka mana eta kapan nu bakal dibuktikeun ku Gusti Allah. Hese teh kuari mah. Nah, urang mah minimal eta beta atuh tah anu keur maraen gaple di pengkolan ojek. Orang datang ke dinya, assalamualaikum, ana Habib. Waalaikumsalam, aya naon Kiai? Sesungguhnya permainan-permainan seperti begini ini adalah tidak baik. Permainan-permainan seperti ini adalah termasuk permainan-permainan setan. Ini adalah judi haram hukumnya. Pak Kiai, ieu mah teu duitan ieu. Ieu mah ngan saukur lalagaan doang iseng. Oh, kalau begitu saya ikut dah. Ya tolol Kiai. Ya Kiai juga sama iseng cegeuna teh. Wah, teu beres juga dakwah Kiai. Masya Allah, jumilu ja iseng kabelah itu na iseng kieu mah mending duitan yu 100 bae. Ulah gede-gede urang mah 100 bae lanan. Encan judi 100 kieu mah. Tolol teh Kiai. Dak, tumbangkeun coba pejudi-pejudi, baik anu lalagaan, komo anu bebeneran. Coba datang ke mana dakwah urang. Yai ulah sok kikituanan jak kamari ge kiai teh keur mah jadi kiai mau sok main gaple. Sia sok mau kamari. Goblok biasa kamari balain deui. Kamari main can jadi kiai, kuari mah jadi kiai. Mun kiai ge lamun teu jadi kiai mah meureun main gaple bae. Kitulah kira-kira. Beres. Kiai teh beres. Kadua teh lamun aya urut-urut kamari teh hese teh jadi kiai teh hese. Hese teh ai Kanjeng Nabi mah pan eueuh urut-urut nu kos kari tu eueuh. Tileletiknya mulus Kanjeng Nabi mah. Imam Ghazali tileletik mulus, Imam Syafi'i tileletik mulus, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa sirruh mulus tileletik teh. Dongengna mulus jasa talamun aya urut bajidor. Hese eta. Hese eta dakwahna hese. Sanajan atuh bisa mah bisa bae. Ulah nurutan aing keur kamari. Tambah keur aing mah kamari mah keur bajidor. Pokona mah kuari bae haram. Ye, atuh aing ge ke tahun hareup jadi kiai. Eureun aing ge jadi kiai mah. Kuari aing can jadi kiai bae cara sia kamari. Ulah loba omong sia kiai, soekeun sungut sia ku aing sia. Wah, cak kiai teu beres sia aing. Nah, jadi moal tegep engkeuna. Masyaallah. Kecuali lamun ti kafir asup Islam lain deui. Urut dakwah urut kafir mah kemudian nyana dakwah asup Islam mualaf dakwah mantep. Sebab tadi itibar tamanu kamari mah. Urang kuari mah dakwah beta ngadakwahan pemain-pemain judi remi behese jasa. Aju geus bae ka belah dieuna ngomong lah ya Kiai ya ini dakwah mah dakwah ulah sok karar itulah.
geus bae tuh masing-masing ya nu mere hidayah nama Gusti Allah pinternya na sial tak judi pinter jasa ka hidayah-hidayahnya tolol tuh mah teh maleureun-eureun pasti ngomongkeun bae ka kiai terus nu ngadu kotok bakal jadi musuh kiai nu main remi bakal jadi musuh kiai anu boga sorum bakal jadi musuh kiai lantaran ku kiai diharam-haramkeun bae anu boga bank bakal jadi musuh kiai lantaran bank teh atuh bank di urang mah eta teh adalah pengelolaan riba amun kiai na tegep bakal jadi musuh kiai jadi kiai teh jalin ngeunaheun loba musuh kudu siap jadi kiai mah loba musuh nih ngomongkeun ku jelema teh emang ku mah kitu teh datang ka ceuli atuh datang aju kiai na epes-met yo itu teh mah jadi kiai teh ngokos kitu tenang kiai di ditu diaromongkeun bae kiai mah ku saha diomongkeun aku tukang ngadu kotok cenah kiai mah cenah mah kiai mah galak teuing yo masalah aing ku tukang ngadu kotok beres lah kos kitu bawa ka dieu kotok na pencik wae nu elehna bae nu eleh bawa ka dieu nu eleh nu menangna walos adukeun heula kiai hebat jasa tawa tuh nu ngaremi nu main bola pasti ngomongkeun ka kiai lamun kiai na nu ngomongkeun lain kiai teh mah kiai eta mah akur bae jeung urangnya bagus teh mah kiai bisa kabula kabale eta mah asana beureun lolondokan teh mah kiai nya bunglon kajen kukumaha ge ya akur bae nya mah bareng jeung urang ngariung akur nyalateun akur salat akur giliran atuh menang hadiah ti pamarentah ja akur bae malah mah proposal ge nyana nu ngaju-ngajukeun aju janyana mah ngridit geja terus bae teh mah kiai nya malah urang ge dianter ku nyana ja akur bae teh mah kiai waktu keur nu ngadu kotok nyana ge neuleuh deui di dinya ngawasitan malah mah eta kiai hebat teh mah eta kiai urang tah kos kitu tah eta kiai Golkar kos kitu eta teu boga musuh kiai Golkar mah musuhna langsung Gusti Allah gara modar sia emang kumaha gitu setiap lu nanjeurkeun agama pasti loba nu ngaromongkeun eta mah sunnatullah Kanjeng Nabi bukti ieu tah mad terus ngomong-ngomong bae pangeran mad segala mujizat ya kos aing teh nyaho bae pokona ngarangkum sia lah mujizat da kamari sia mah lantaran Kanjeng Nabi terus bae kapanggih jeung kerumunan manusia dakwah Kanjeng Nabi kapanggih jeung jelema dakwah terus bae apa pamrih beurang peuting tugas Kanjeng Nabi adalah dakwah terus bae jadi eta kafir-kafir Mekah teh puyeng pusing aing mah ngadenge Muhammad terus bae ku aing geus dicarekan ku aing geus dicemot ya Muhammad terus bae dakwahna weh aju deui sebagian masyarakat leutik kelas menengah ke bawah loba nu imput tinggal menengah ke atas encan gengsi kapan menengah ke atas mah menengah ke bawah mah geus hampir marilu ka Kanjeng Nabi percaya tapi di kelas menengah ke atas bangsawan bangsa budayawan bangsa hartawan iya nu encan milu nu masih kene gede hulu iya bangsa nu ngaraji ka dia iya kelas cacah iya emang kumaha gitu kelas menengah ke handap sanajan boga mobil can anggeus iya ka dia nu ngaraji teh kelas atas so mana daek jadi kukumpulan cara orang kieu mal daek gengsi ajakan coba ge kelas-kelas bangsa-bangsawan titah ngaji ka dieu tet ceuli datang ka daek bae ngajinya saya makan harus di dokterandus apa itu kiuci keluaran mana itu dia jebolan mana itu dia mun datang gua di kongkorongan kastrol teh jelema gaji kudu di dokterandas bae gaji kudu di dokter bae kudu di profesor bae ngaji dage kudu di ruangan AC make jas make dasi dikira benerna tuh mantak ngaji mah ngaji bae ja orang KPK ge ngararaji orang BPK ge ngararaji nu didakwahan kunyana nu diulah-ulah ge ngararaji nu di BDPR pusat ge ngararaji anak kiai malah nyanana nu sok dakwah nyana nu ditikem neku aja ngajina kapan lain jang ngaluluhkeun hate
eta mah munafik teh mah kos kitu mah bisa baca Quran munafik ge jarago talal malah mah Quran daripada kiai anu sok isuk-isuk ka dieu poe Minggu mamnya mangan kuliah doang talar teh itu mah talar tabarok talar yasin talar hebat jasa tapi kan teu make kana Quran maning mana nyana talar Quran tapi korupsi luar biasa zina luar biasa bandingkan jeung urang Cikupa Ki Haji nu talar nangan kuliah najoang jeung kulhu paranti salat maghrib tapi bener jelemana mending eta aman dunia kunya nama dicekal nangis mendingan nyana jadi presiden tanggeus pasti di televisi marhaba banget kegiatan naon haram jaknya nangis marhaba bae maca sholawat marhaba maca sholawat marhaba datang ke masyarakat ke puyang ieu TV jadi kieu jararualah kurang TV acarana teu jauh di debak malulu jaknya masyaallah ya iya dakwah Kangjeng Nabi terus kesulitan bangsawan kesulitan kufar-kufar Mekah kelas atas nilai tingkah Kangjeng Nabi jeung pagawean Kangjeng Nabi ucap Kangjeng Nabi per detik per menit per hari terus teu pernah surut Kangjeng Nabi mah makin dicaci dimaki makin tajam Kangjeng Nabi dakwahna makin dikucilkan Kangjeng Nabi makin mencuat Kangjeng Nabi dakwah tanpa pamrih sebab tugas ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala karumpul kufar Mekah man dia ada siapa dia mukminin kelantaran Kangjeng Nabi dipanggil ku kufar Mekah haladir BKB aya naon ieu Kangjeng Nabi urang Rasul urang dipanggil ku tokoh-tokoh lain dekna naon aing Mamad kieu sia dakwah teh kan menjadi-jadi haju sia nyaritakeun mukjizat bentuk da Al-Qur'an aing masa kieu bae mad pan sia nu nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa pan sia nu nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa pan sia nu nyaritakeun Kangjeng Nabi Soleh eta pan sia teh amat nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa bahwa Kangjeng Nabi Musa mah kapan boga mukjizatna teh tungkeun ta eta teh pan sia nu nyaritakeun tukhbiruna anjeun nyaritakeun bahwa Musa kana lahu ason yadribu biha anu dipepeuhkeun ku tungkeunna teh payan pajiru minusna asyarata ngancer 12 di batu begitu ditenggelkeun eta mukjizat mat sia nu nyaritakeun kos kitu pantah hiji tah nya nomor kedua pan sia nu nyaritakeun bahwa memeh kaula teh aya nabi ngaranna Isa pan sia nu nyaritakeun bahwa Isa teh ngabogaan mukjizat anu istimewa mukjizat Kangjeng Nabi Isa teh yuhyil mauta nu paek bisa dihudangkeun deui bisa ditanya tuh siapa tah nomor katiluna Nabi Soleh alaihi salam Kangjeng Nabi Soleh teh kaadat lahum naqoh nyana teh kapan ngabogaan onta sebagai mukjizatna nu kusnya dicaritakeun tah kuari aing menta ka sia coba mukjizat model kos kitu aing hangeuleuh ku mata aing lamun sia becos aing geus iman ka sia bahwa sia teh bener-bener utusan Allah lamun sia teh becos ulah sambatkan aya sia yeay emang naon gitu sia boh upar bagat teh kos kitu tah ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi tantangan mukjizat sementara Kangjeng Nabi teh kapan keur diturunan mukjizat ku Gusti Allah timbul girohna nangtung Kangjeng Nabi Masya Allah mukminin kabeh kaget wah asalna terjadi ieu mah mukjizat anu hebat ieu
pan lamun jawara mah mun jawara ditangtangan gelut pan jawara mah hehehe sia gelang bahar doang gede hah pangsi doang sia kadeleuna bangun bola lede oyag-oyagan kos gitu ayo ditangtangan ku aing sia dek make jurus naon sia dek make jurus diprek apa jurus lari jeung aing sia jawara mah pan turun gua asli Betawi anak gua pitung gua nih besi gua ntar gua pertunjukan kepada kamu jawara mah kos gitu mantak di Jakarta mah lamun aya nu bebesanan kudu make besi bae adu kekuatan heula eleh teu jadi tapi tilok aya nu eleh jangan nyeting dah mah besi tinggal besi tetep bae eleh bae di awewe lalaki menang bae padahal sekali-sekali eleh kenapa kudu ulah jadi aduh aya beta Jakarta mah kos gitu buka pintu ngaranna eta sebab permainan Jakarta tenar besi Bogor tenar Cimande Jasinga tenar salak oh, masalah tawa lain permainan tau kan dia Kanjeng Nabi langsung hudang begitu Kanjeng Nabi hudang langsung Kanjeng Nabi ngadoa begitu ngadoa Kanjeng Nabi madep deui cek Kanjeng Nabi sesuai jeung permintaan kafir-kafir Mekah tadi cek kafir Mekah fatina biayatin hatta nusaddiqaka wa nu'mina laka ya Muhammad andai kata anjeun ngadatangkeun sakumaha mujizat-mujizat Musa sakumaha mujizat-mujizat Isa sakumaha mujizat-mujizat Kanjeng Nabi Saleh jeung mujizat-mujizat para nabi nu ku anjeun dicaritakeun sok fatina anjeun coba laksanakeun datangkeun ka kaula sebagaimana mujizat-mujizat nu baraheula hatta nusaddiqaka mun bisa kaula dek kabenerkeun wa nu'mina laka kaula bakal ngimankeun ka anjeun sok Muhammad mungkung kuari Kanjeng Nabi langsung nangtung cek Kanjeng Nabi ayu sayyin tuhibun hayang mujizat naon nu ku anda dipake karesep waduh ditantangkan ku Kanjeng Nabi bener ya langsung kupar-kupar Mekah teh ngomong Muhammad gol taj'alu lana sofa zahaban nomor kahiji kaulama minta ka anjeun teh tah bukit sofa supaya jadi emas buktikeun ku anjeun lamun eta terbukti kaula bakal iman ka anjeun hiji naon deui nomor kedua wa ba'aslana ba'da mautana nas'aluhu anka ahakkun ma taqulu am batilun nomor kedua salah sahiji nu geus paeh di kuburan muka mudah-mudahan ku anjeun bisa dihudangkeun deui nyana hudang nyana nangtung ku kaula deuk ditanya bener apa henteu Muhammad eta sebagai utusan Allah lamun nyana ngabenerkeun kaula deuk iman ambo teu kira-kira naon deui cek Kanjeng Nabi nomor katiluna wa arina mala'al malaikata yashhaduna laka tunjukkan coba malaikat ulah datang ka teu kadeuleu nu ngaran Jibril nu ngaran Mikail nu ngaran Israfil nu ngaran Israil nu ngaran Munkar Nakir Malik Atid Ridwan sahabae salah sahiji malaikat kuari supaya kadeuleu ku kami ditanya sanggeus tadi ditanya nyana nyaksian bahwa ieu Muhammad adalah benar-benar Rasul Allah nyana ngahiang deui karena kami dek iman lain lalagaan paneta kos kitu kumaha Kanjeng Nabi tegar wae Kanjeng Nabi mah leutik kos kitu mah cek Kanjeng Nabi siapkeun mata ulah kicep dicolok sia ku aing kumaha eta Kanjeng Nabi dipentas seperti itu sugan mundur teu Kanjeng Nabi faqala Rasulullah cek Kanjeng Rasulullah wahai kufar Mekah in fa'altu ma taqulun atusaddiquni lamun kaula bisa ngabuktikeun naon nu ku anjeun dipenta naon ku anjeun diucapkeun apakah anjeun bakal ngabenerkeun ka kaula oh cek kufar Mekah naam ya Muhammad pasti lamun anjeun bisa ngabuktikeun sopa jadi emas
jelema anu paeh hudang nyaksian bahwa anjeun teh bener sebagai rasul. Nomor katilu malaikat salah sahijina bukti nyaksian anjeun teh sebagai rasul. Kula dek pangheulana cak Kupar Mekah bakal ngabenerkeun ka anjeun sebagai rasul Allah. Hayo cek yang rasul lain fa'alta cek eta Kupar Mekah lain fa'alta nadat bi annaka ajma'in kami kabeh moal anu nyesa hiji-hiji acan mun anjeun bisa ngabuktikeun pasti kami bakal ngimankeun nuturkeun anjeun. Aya nu Noel muslimun muminun ka Kangjeng Nabi mad buktikeun mad coba ge abeh nyana ariman pan geus iman mah urang ngeunaheun tenang urang salat ngeunaheun ibadah ngeunaheun. Ayo geus buktikeun mah eta mah babari ieu pangeran mah maha kawasa sapira gunung sopa ulah-ulah sopa jeung marwahna ge jadi emas kula mentang ke pan ngeunaheun. Yo sia masuk kitu ieu ayo geus jadikeun sakjana aju nu paralejan ke di akhirat ge urang bakal dihudang-hudangkeun sudangkeun bae hiji mah coba malaikat pan malaikat Jibril mah tuh pan selalu jeung Kangjeng atuh coba bae toel malaikat Jibril supaya ngabungkeuleut aju nyebutkeun bahwa Muhammad teh utusan Allah nyaksian. Ayo geus lah geus eta mah gampang mos kitu mah. Ayo geus Kangjeng Nabi faqama Rasulullah ngadeg Kangjeng Nabi sageus ngadeg wa ja'ala yad Allah azza wa jalla yaj'ala. Kangjeng Nabi teh nyuhunkeun ka Gusti Allah supaya Gusti Allah yunsilah alaihim hatta yumin. Kangjeng Nabi langsung ngadoa menta supaya naon nu dipenta ku ahli-ahli Mekah ku Kupar Mekah dibuktikeun. Langsung munajat ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah tah mah babari kos kitu mah ulah kakarak gunung Sopah cek Gusti Allah dunia dijadikan emas gampang ulah ngahirupkeun hiji titah ngomong sakabehna nu parareh dihudangkeun ngaromong bahwa anjeun Rasul babari ulah kakarak hiji malaikat Jibril misalna nu selalu jeung anjeun seluruh malaikat dek dibuktikeun nyaksikeun bahwa anjeun sebagai Rasul teh atuh bisa ngan kieu mad cek Gusti Allah ya aing utus Jibril langsung malaikat Jibril diutus datang ka Kangjeng naon Jibril Gusti Allah geus ngadengi kana doa anjeun bahkan geus ditarima doa anjeun Muhammad cuman sakieu hungkul andai kata ieu gunung Sopa dijadikan emas andai kata salah sahiji jelema nu dikubur teh hudang nyaksikeun bahwa anjeun teh sebagai Rasul haju ieu mah haju ye geus bukti kos kitu nyana teu iman keneh bae tah eta deuk kumaha kan ngomong mah bisa bae andai kata geus dibuktikeun Sofa cek malaikat Jibril jadi emas nomor kaduana salah sahiji ahli kubur hudang nyaksikeun bahwa anjeun sebagai Rasul komo malaikat bungkeul bajaku lagi di sisi anjeun gampang ka mah geus cuman nyana sanggeus terbukti sakumaha kayana tetep bae teu iman. Nah ieu lamun teu iman kitu bakalna aya balukarna mad lamun geus dibuktikeun tetep teu iman Allah bakal nyiksa sakitu doang beak kabeh ieu Mekah disiksa ku Gusti Allah dengan cara Gusti Allah. Tetapi lamun teu dibuktikeun tungguan bae sabaran bae nah ieu mah moal aya siksa. Sedangkan lamun anjeun bisa ngabuktikeun nyana teu ariman siksa bakal datang. Lamun anjeun sabar bae kajeun dicemooh ge Allah moal nyiksa pilih cek Kangjeng Nabi deuh teu nyaho kapan urang lamun geus dibuktikeun manehanana bakal arariman apa henteuna sanu nyaho nyana bakal leuwih dahsyat permintaanana jeung leuwih dahsyat bakalna engke ngabrihna ka kaula. Geus atulah kalau mah geus kajian kos kitu mah tuh maningan ge sabar bae geus sabar bae mah tungguan tobat-tobatna para kupar-kupar Mekah Quraisy Mekah daripada engke dibuktikeun haju teu iman siksa Allah bakal datang. Teh nu mantak Kangjeng Nabi langsung reda hatena bebeja ka para muslimin nu halal hadir Jibril datang ka kaula terus gampang jasa dek ngabuktikeun mah ngan ieu urang teu nyaho setelah bukti bakal iman apa henteu Kupar Mekah haju
lamun andai kata iman beres, tapi lamun teu iman bakal siksa langsung kontan jasa. Tapi lamun disabaran bakal moal siksa maning mana? Cek muslimin ge maning ulah atuh madai kos kitu mah sebab encan ngajamin di mana bukti bakal iman. Hageus ulah bae lah. Teu langsung mantak turun ayat ieu. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Wallahu alam bimuradi kupar-kupar Mekah tokoh-tokoh Quraisy tiasa rarumpah billahi ka Gusti Allah tetep nyana sumpah nama ka Gusti Allah bae. Jahda imanihim kalawan pohara jasa sumpahna goya tatihadihim fiha. Cara sumpahna lain ja'athum ayatun Muhammad demi Allah yakin lamun datang ka kami kabehan ayat sebagai mukjizat nu dipake kahayangku kami naon bentukna nu tadi teh la yu'minun biha kami niscaya bakal ngimankeun ka mukjizat ai kami kabehan bakal iman ka anjeun Muhammad. Itulah sarumpah-sarumpahna demi Allah sarwanya lagi sumpah nama ka Allah Allah kan mandang lamun ditanya teh kupar kok sumpahna ka Allah tuh kami ge iman ieu ka pangeran mah nu teu iman ge ka Muhammad pan bisa teu iman ka Muhammad lah tuh sapira Muhammad budak kamari ai pangeran mah kabing geus iman ka Allah aya eta nyembah ka Uzza ka Lata eta mah wasilah doang wasilah tamah lantaran pangeran teu kadeuleu geus kami nyieun pangeran nu kadeuleu geus ka pangeran mah tetep ka Allah ngan melalui Uzza melalui Lata kami teh ieu teh nyieun wasilah tah nu mantak ku Muhammadiyah teh urang teh hadiah pajar kos kupar Mekah kos kitu teh blon tah cek jana wasilah-wasilah kos kitu bae ge kupar Mekah tah mah ka Allah maka Allah tapi nyana wasilahna ka patung eta mah percis cenah kos kiai-kiai ahli sunnah wal jamaah soekeun habak sungutna je blon da budak nya teh nyana kos kitu sumpahna teh kumaha tah kos kitu teh lamun anjeun Muhammad bisa ngadatangkeun ayat-ayat jeung mukjizat sakumaha nu ku kami dipake ka hayang niscaya kami bakal iman ka anjeun Muhammad. Tapi lamun anjeun teu bisa ngabuktikeun ulah samatkan di aya Muhammad aing kudu iman ka anjeun mah kumaha sakumaha tadi doa Kangjeng Nabi geus ditarima ku Gusti Allah ngutus Kangjeng Nabi mah terus malaikat Jibril kita dijawab gol lahum bejakeun Muhammad ka kupar Mekah innamal ayatu indallah aya lian dari mukjizat mah gaduh Gusti Allah yunziruha kama yasha eta mah dek nurunkeun Gusti Allah kumaha kayang Gusti Allah bae dek dipetakeun mangga dek henteu ge mangga bae wa inna ma ana nadzir ai kuring mah sakadar tugas jeung sieunnan di mana-mana anu henteu iman ka Allah teu iman ka Rasul Allah kula sebagai rasulna ieu di akhirat bakal disiksa kula mah sakitu bae tugas teh nurunkeun mukjizat urusan Gusti Allah adapun kula urusan nanangan sakadar mere penerangan-penerangan mere peringatan-peringatan titik ngan sakitu wa ma yusirukum jeung saha nu mere nyaho jang moal aya kana iman ku per Mekah teh anjeun para mukminin noelan ka kaula titah ngabuktikeun kahayang-kahayang kupar-kupar Mekah sakumaha anu dipake kahayang tadi teh aku anjeun dititahan teh emang saha nu mere nyaho anjeun kan teu nyaho ketika geus bukti nyana iman apa henteu na moal bisa moal nyaho anjeun mah para mukminin annaha idza ja'at la yu'minun nyana mukjizat di mana geus datang ka aranjeunna tetep nyana henteu iman moal iman geus aya dina ilmu Gusti Allah kama sabaqal libas sabaqa fi ilmi Gusti Allah sanajan dibuktikan gunung sopa jadi emas tetap nyana moal iman ieu ka anjeun Muhammad nu mantak percuma dibuktikan sanajan dibuktikan salah sahiji kuburan bola muka nyaksikan anjeun teh Rasul Allah tetap moal iman ieu ge aya deui bae omongan-omonganana anu bakal ngalantur teu percaya kana yen anjeun sebagai rasul masyaallah karim nu mantap korenganan teh mah dipasrahkeun ka Gusti Allah bae teh mah urusan kos kitu mah
jageninganan kadieuna wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kaula ngabolak-balik kana matana sehingga matana teh teu bisa neuleuh kana bener sehingga teu paham nyana kana hak wa absarahum jeung ku kaula dibulak-balik pangdeuleuna sehingga teu daek deuleuh kana hak nyana teu iman percis kama lam yu'minu bihi awal marrah sakumaha teu arar iman bae dina awal kajadianana geus wa nazaruhum ku kaula diantep bae tabakos kitu mah kitu gianihim dina kalacutan-kalacutanana engke ujung-ujung nama anjeunna ieu mahu nabi jadi berarti menang Gusti Allah ya urang ka dieu datang dibulak-balik ka teh urang teh di imah teh barang malam minggu teh isukan poe minggu aing mah ngaji geus disiap-siapkeun banna geus disiap-siapkeun sagala naon kitu ngaranna bensina eta lain nang urang menang Allah wa nuqallibu afidatahu aya anu geus biasa ngaji ge aing mah deuk perebe heulanan emang aya naon babaturan aing ngadaguan jadi tutu udah ngabesan jagen teh dibalikeun ku Allah ulah ngaji ngabesan bae nang Allah teh kos kitu menang Allah wa nuqallibu afidatahu ulah nang urang muga rasa nang urang cilaka nang Allah eta mah kos kitu ngan ikhtiarna menang urang anu ngabuktikeun datang ka dieu nang Allah nu ngabuktikeun datang ka ditu menang Allah atuh kafir ge menang Allah ngapirkeun teh nang Allah urang iman ka Gusti Allah menang Allah nu urangan sebenarnya mah ngan lamun urang ditarik-tarik ka dieu luhur teuing tah ngaji geus bae urang mah aya ikhtiar di urang aya kasab di urang geus eta ikhtiar jeung kasab nu urang anu ngahayukeunana mah nu ngabuktikeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala padahal kabelah ditu mah ikhtiar ieu hirup mah lamun geus luhur jasa urang ibadah ka Gusti Allah bakal moal aya ikhtiar tinggalin ja ikhtiar kurang di ikhtiaran yang cager jasa yang cager awak enahan modal kita ikhtiar pan beak eta kada sa ikhtiar eta di ikhtiaran kurang anak urang ge da supaya daek mondok geus ka dieu geus ka ditu geus ka dieu tetep bae main PS bae ikhtiar tinggal ikhtiar kan tuh aya anu ikhtiar dihayukeun ku Gusti Allah aya anu teu diikhtiaran aya anu diikhtiaran ku urang tapi teu akur bukti nama ikhtiar mah engke tinggalin ieu nganjang urang sebagai kaum ahli sunnah wal jamaah tetep kudu nempelkeun ikhtiar supaya kaharti jang naon eta ikhtiar jang nempelkeun ganjaran jeung siksa di dinya ta nempelna kabelah dituna mah lain kobo ieu mah tah ieu geus luhur tah ngaji tah wa nuqallibu afidatahum wa absarahum atuh kaula janu ngabalik ngabulak-balik kana hatena mah anu ngabulak-balik kana pangdeuleuna dibulak-balik hatena paham henteu nang kula dibulak-balik matana mata hatena iman henteu janang kula berarti urang-urangan nang Allah kabeh jasana jan urang terus bae ge teu paham mah henteu bae kos urang ngaji bae unggal minggu ka dieu ngan datang doang ditanya mah naon setan tadi nu dibahas dah geus nanya hese ngajina ge pokona aing asal datang bae geus diukreup balik beres atuh geus teh ngaranna tentang Allah tah kos kitu nya mah datang ka dieu teh ngan datang balik geus beres geus asal aya catetan di malaikat bae tah mah malaikat ge bingung barang di akhirat teh catetanna mah loba tapi pahaman teu cenah teu paham-pahami mah jelema ieu tapi catetanna mah aya bae barang di deuleu geus lah atuh udah sesuai jeung catetan bae tilok dilaksanakeun ja puasa Rajab nya henteu nya mah teh ngaji mah ngaji bae geus cak malaikat Mikail teh geus lah geus maningkan ka sorgakeun bae sesuai jeung pitulisan nama bae geus tah lain kitu jarenya mah teu galak selaul ngomong kitu teh mending balangkeun apa ka ditu geus kos kitu bae masyaallah sesuai jeung tulisan udah bae cenah geus ya Allah ya Karim jadi hak peto Gusti Allah nuqallibu afidatan karasana engke di mana-mana jelema ibadah ketika ibadah ka Gusti Allah hayang mantap
Urang zikir tengah peting atau maca Quran, salat terus zikir sapeting dua peting, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, engke aya bakal rarasan lain deui. Sing sireumeuun awak, sing sireumeuun awak lain suku lain. Tanai urang mah biasa nu sing sireumeuun teh suku doang tah mah. Teu kurang urut tah mah ngaranna. Ieu mah lain, ceuli ge sing sireumeuun ceuli. Ceuli sing sireumeuun di urang kaget asana aya pocong boy ye. Sing sireumeuun kieu biasa mah. Sing sireumeuun kabeh. Kulit-kulit sing sireumeuun kabeh jiji-jiji. Kahulu-hulu ka dieu sing sireumeuun kabeh. Kaget kan orang basita. Eureun zikir teh. Teu boga perasaan ku kumaha. Ipan menjadi kos kieu ye. Teu boga perasaan di mana kumaha teh. Kaeueuh teh sing sireumeuun teh. Eueuh biasa deui. Urang mulai deui di salat zikir atau baca Quran sarua bae nama. Aya deui teh sing sireumeuun terang. Tamangan sing sireumeuun teh berangkatna lain di suku tapi di hate. Kayak sing sireumeuun tukang tani mah di suku. Mulaina di dia ye. Aju digebugan blok. Kunaon teh? Karet aya karet. Apa cager. Ayo lain mimitina di dia di dada deng kabeh ka awak kos muringkak bulu tapi ieu masing sireumeuun teng geus tah lantaran nu pertama ge kos kitu jateuna naon ku ari mah ditahan susuk bae ka jero hate ngeunaheun perasaan ngeunaheun oh nikmat eta pan teu diikhtiaran datang kos kitu dasang sulusu nikmat ngeunaheun maca Quran ngeunah zikir ngeunah pokona nu berhubungan jeung Allah teh ngeunaheun ngan hese nyebutkeunana teh mah ngeunah kos kitu mah hese sebab dapat timbul ti sing sireumeuun mantak ente ge kudu sing sireumeuun heula ge coba ge kumaha coba ge sing sireumeuun tang ge ngeunaheun oh ngeunaheun rindu urang bakalna ngan eta sing sireumeuun ge hese buah isuk peuting mah eueuh. Nah, ieu keur carita ikhtiar. Urang ikhtiaran teh sing sireumeuun. Coba cara kamari ku ngeunaheun teuing eta sing sireumeuun teh ya. Kok jadi kana hate asupna. Urang mandi, urang ngawudu sakumaha kamari, salat, akurkeun jeung kamari, zikir urang biasa, teu maca Quran, hayang sing sireumeuun terutama zikir lah. Geus dipaksa-paksa ge kurang ya eueuh. Di ikhtiaran teh datang. Isuk peting gitu deh orang ikhtiaran tah teu datang sabulan urang jadi jepan jadi kos kieu aja kitu pernah sing sireumeuun ngeunaheun jasa kok ieu mah eueuh cek urang teh tah di ikhtiaran eueuh tapi lamun urang keur tenang datang sorangan oh ngeunaheun di mana can kajahoan urang mun teu boga guru hese konsultasi tapi ketika orang boga guru konsul ka guru boga papanggihan takos gitu cak guru teh terusan ketika orang teh datang konsul orang ka guru ya eueuh deui Asia cinta duniana terlalu tinggi piceun gara-gara cinta dunia kontak aya sorangan oh bener sen inget kasen mobil icen gua hari orang ulah aya di jero hate bangsa mobil motor segala rupa eueuh ngan capek kan we aya sorangan jadi tama asal dunia eueuh di jero hate eta aya asal aya bae cinta kata dunia eta eueuh bisa dibuktikan ku jelema-jelema anu hayang dumadeheus ka Gusti Allah khusus antara cinta dunia jeung teu cinta dunia bakal nanyana milih embung cinta dunia sebab ngabogaan kangeunahan indah jasa lah dunia mah kurang teu diteangan ge wayah aya mah aya bae dunia mah kurang ditiangan ge wayah eueuh bae dunia mah ternyata kurang wayah teu diteangan eueuh mah bae beneran tah mah akur nya teu diteangan nya eueuh atuh pas tah kan kos kitu tah buktikeun ku urang ku ari jelema anu teu neangan dunia ge wayah boga mah boga bae nang Allah aya anu dagang bae jana teh rugi deui ku Allah aya anu dagang mah biasa lu modal ngaletik tapi jadi untung gede nang Allah aju kuari modal gede untung gede nang Allah keneh bae aya nu kuari teu dagang teu boga atuh nang Allah keneh sarua bae oh jadi urangna doang ye nu kudu gulak-gilek ke jero hatena jaka bae ge geuning bukti Allah nang Allah
ngan urang teu bisa ngalempengkeun kabeh nang Allah asanang urang ketika asanang urang hijab mulai, ketika urang untung bunga hijab mulai, ketika urang rugi susah atau prihatin hijab mulai. Etalah nu bakal nggak hijab ka diri urang ketika urang hayang ka Allah. Tak eta ikhtiar eta teh bakal leungit ketika urang tafakur ka dinya. Ya cak urang jadi ikhtiaran ge we bae. Jadi ikhtiaran ternyata geus eta mah kumaha Allah akurkeun jeung ieu. Ya Allah geuning nu ngabulak-balik hate. Ya Allah geuning nu ngabulak-balik mata. Kurang geus diusahakeun ge kapir Mekah pamentana kitu ge geus kajahoan ku Gusti Allah janang Allah ngate imankeunana. Timbul bae ke pertanyaan aya kos kitu mah atuh Allah teh kok teu jujur teu adil. Kunaon teh nya teu diimankeun? Mulai ta urang protes ka Gusti Allah. Protes mawa bendera kamari kan bendera buruh geus protes ka presiden. Haju bendera kitu guru geus ka presiden. Haju bendera dokter geus ka presiden. Bendera naon deui sia? Duh demo ka ditu ka presiden. Geus kabeh kuari mah demona ka Gusti Allah. Mau bendera sia ngan datangna ka mana ya, ka Senayan, aya di Senayan tah di mana ya Allahnya. Ayo coba demo masing-masing. Ai kos kitu mah tuh Gusti Allah ka teu jujur teu adil. Nu mantak urang lamun teu ngaji bakal cilaka bae. Bakal cilaka datang ka mana ieu budak ieu tauhidna. Datang ka mana datang ka dieu kadinya bae. Kayak lamun naik deh datang ka dieu, kayak naik deh datang ka dieu, naik deh naik diukur dulu mantak lamun ngaji na model kos kieu mah ieu tauhidna tauhid TK bae. Tauhid TK bae geus cukup. Tauhid TK ge nu penting mah asal ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim moal eset sakitu doang. Ngan moal hiber doang, moal hiber. Moal tauhid kos urang mah kos kieu mau tauhid TK mah moal hiber ka sorgana. Urang bisa neulekeun, "Wah itu sanu hiber itu." Wah cepet amat. Itu saya itu tuh nunggu hiberna rada lalaunan mararaunan kan ngan mantep kene itu mah kos manuk gaok bae koplek ai urang mah ieu aduh ieu tadi dia teh tauhid urang kos kieu tauhid urang mah sebab engke keyakinan teh ditambahanna mah ku Gusti Allah sorangan sanajan urang maca kitab tauhid bet yakin mah teu bae. Kiai bae contohna mun magahan tauhid teh hebat jasa di lembur urang. Di lembur urang bae mah kiai urang lah. Di masjid di mushola, dulur. Rezeki mah ti Gusti Allah. Kan kitu wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Setiap anu kumalandang di muka bumi, nah ku Allah dirizkian. Geus, teu kudu diteangan rezeki mah nang Allah sanajan cicing bae ku Allah dirizkian. Diondang bae ngariung teu diberkata narah. Apa sih bener pod. Eta tadi ngaurukan tauhid ka mana? Tauhid ka mana ta tauhid. Jadi lisan mah lisan, hate mah lain deui, lisan jeung hate lain deui. Nu mah ieu mah ieu bisa debat, ilmu tauhid bisa pakai debat sungut mah, tapi keyakinan mah teu bisa didebatkeun. Teu bisa didebatkeun keyakinan mah, nu mah bisa diukurna yakin teh engke ku ahli thariqah. Ahli thariqah nu geus jadi bisa ngukur keyakinan murid-muridna. Ikida kiceupna tina lempangna tina perilakuna kadeuleuan ku guru thariqah nu guruna mursyid. Keyakinanna datang kadinya, keyakinan datang kadinya, mantak mere instruksi nage disesuaikan jeung keyakinan-keyakinanana. Eta mah contohna tah, urang ngaji tauhid di guru urang, ucap petang jasa, geus carita rezeki bae heulanan ieu mah. Ulah bingung-bingung ku rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Nang Allah ngarizkian teh nang Allah. Geus yakinkeun ku sia. Sungutnya na takos kitu tah, sungutnya na takos ya. Isukna nya na dagang. Si kiai. Pan dagang teh anangan rezeki. Eta dagang teh minjum berarti teu percaya ka Allah. Namun nya masih kena dagang berarti teu percaya kana yen Allah ngarizkian sebab dina pikirannya na aing mun teu dagang teu dahar. Sarujeng kitu pan. Berarti eta guru tauhidna kudu dirantai kos kitu. Teu akur jeung omongna. Guru tauhid batul lain kos kitu aya nu geus boga keyakinan mah. Dagang ulah dagang guru tauhid mah geus.
pancena Kangjeng Nabi ge dagang lain keur carita Kangjeng Nabi teh mah balik deui ka syariat ieu mah keur carita kayakinanana keur carita keyakinan mah wali mah wali memeh jadi wali na teh nya nguji keyakinan ninggalkeun lembur aing mah deuk dia nguji keyakinan moal dagang moal tani aing mah moal nanaon engke dahar ku Allah sapoe dah masih kena tanaga 2 poe tanaga 3 poe mah disebut tanaga pan tanaga geus kicep lagi cak nyana keneh Allah mana ya Allah anu ngarizkian aing ieu geus dagang henteu digawe henteu naon henteu wah berarti aing yakin kudu ka Allah 4 poe geus teu bisa robah-robah acan kicep ge geus carang supaya hasan aing ieu dicoba keyakinan ya Allah emang teu nyahoeun aing kos kieu teh nang Allah aing kicep dicarangkeun nang Allah meureun ku Allah bakal dikuatkeun aing teh dahar ge kuat cek Allah payah tuh bae ku Allah bae aing mah teu kebel engke ge aya nu kadinya datang meng urang nyeuleuk kadinya sial meng moroti hayang aing kudu dicokot ku aing mah moal berarti aing kasab keneh kos kitu mah moal aing mah geus ku Allah bae ku Allah bae aing mah nah ku Allah ngeok sia engke ge ucing datang ka dieu naek ka dada urang roti mantap teh eta kos kitu engke ge terus dihuapan ku ucing sorangan nang Allah mungkin melalui ucing mungkin melalui maung mungkin melalui gajah melalui orai engke ge aya bae ta rezeki teh ya lasal urangna yakin ka Gusti Allah tah wali ka leuweung ka gunung ninggalkeun paramean dek nguji diri yakin aing ka Gusti Allah abun geus kapanggih ka karak tangke geus diuji urang ku Gusti Allah setahun 2 tahun 3 tahun di leuweung misalna geus ka Gusti Allah bae kakarak mulai cobalah ieu mah kekuasaan Gusti Allah lain hayang abdi mangan abdi hayang ngabuktikeun keistimewaan ka maha kawasaan Gusti Allah jang tambah keyakinan abdi Gusti coba ieu daun langboh ku abdi deuk dicekel deuk dicokot dicekel dirames-rames ku abdi supaya jadi 100 ribuan bismillahirrahmanirrahim dia Masya Allah maha kawasa Allah ku abdi deuk dicokotan deuk dibawa ka imah deuk ngabangun imah batal sia kunaon juga dinya atuh tawali blon tawali teu meunang wali Gusti eta kos kitu geus ka ditu nama atuh sakecap nyata wali mah sakecap nyata engke bakalna teh langsung we naon bae ge anu kunyana kitu diomongkeun dipika ka hayang langsung diijabah ku Gusti ngan nyana geus sembuh nu sok dicarita-caritakeun ku almarhum abah teh aya hiji jawara gregeteun jasa ka kiai lantaran eleh ge ku kiai na ka mana bae dihormat-hormat aya jawara makin surut bae leuh waing sia ditangtangan gelut eleh deui jawara kiai na hebat mah kiai eleh atuh kiai mah gelut jeung jawara teu kudu make besi teu kudu boh atuh dilawanan make besi mah ngaranna jawara pada jawara aya nah baik set make kuda-kuda ayo jotos aing ku sia dijotos teu datang-datang iya jotos aing ku sia jotos aing ku sia ya uhna naonan pan pegel sorangan kan pegel tah jadi ilmu kiai mah ulah kudu jotos main jotos ulah geus bae jotosanana ulah kudu datang tah giridana kiai babar tah mah ya bak kok ya bak ya bak ya bak ya bak ngagejebur sia didinya hiji tah eta ilmu kiai eleh atuh eleh cerita atuh jawara teh jalain eleh adu kakuatanna teu datang-datang okos ndek dek naon gitu ngaranna mukakeun ieu ya pernah terjadi di Sidina Ali panaya jawara ngahareupan Sidina Ali pedangna diangkat ku jana dek ditumbas leher Sidina Ali angkat pedang
sakumaha pedang panjangna sih tapi encen anggeus sial cek nya teh ieu pedang asupkeun deui ku nya Sidina Ali na seuri bae haneng dihareup cabut teh cap cenah geus kene bae cek nya teh dilepaskeun malah mah dicekel di tengahna cap panjang kene bae ke pedang jadi manjangan tidinya kapan cek Sidina Ali teh kajenting ku anjeun dicabut terus cek Sidina Ali kersaning Gusti kula dijaga ku Gusti Allah moal kudu lepas eta pedang tina sarangkan diragakeun pan plek bae asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah tuh jadi ngalawan tiba heula ge ngalawan wali-wali Allah mah lain kudu kekuatan lain tinju balas tinju boh ti dituna bahwa ti ditu da takos kitu bae tah ninju teu datang-datang atawa datang mah datang ngan karasana ku leungeunnyana ieu sakumaha batu tinju aing Gusti Allah aduh jadi nanti eta mah jalain banget tamat tuh beusi tamat da tapi pipi aing tinju Gusti ya dek gemper aing leungeun kata ilmu kiai mah kos kitu kuduna atawa tadi golok set panjang kene ini mah sanggeus asupkeun deui beres tah eta kos kitu diondang cek gerjawara teh diondang ngarieu diondang gitu diajakan gelut aing eleh segala rupa aing eleh ku aing sia diisin-isin di nu loba jelema geus beres diondang hariung ka imah jawara jang kiai biasana kan make kasur nah tawa make samak anu bagus dihandapna kunyana digali ditendenan bangke ucing dipoprok diratakeun kiai diondang cicing di dinya beres memeh ngariung teh hampura cak jawara kiai kunaon eta tadi handap aya rembes bae aya naon coba kiai coba buka buka ieu naon coba kiai tadi jerona coba tetebakan kiai naon cak kiai teh nu rembes-rembes kieu mah biasana belut nah sia kiai mun lain belut berarti kiai batal ka kiaiana masalah cak nya teh gale dah karena wari mah tanya orang kiai blon ya nyana geus tulak cangkeng bae lain kiai teman geus jawaban buatannya na begitu dibuka bangkai ucingnya jadi belut sial kiai ucing jadi belut sakecap nyata masyaallah tah eta geus kitu weda wa nuqallibu afidatahum dibulat-balik hatena ku Gusti Allah iman henteu ieu marifat henteu ieu syuhud henteu nang Allah wa absarahum matana iman jeung teu iman paham jeung teu pahamna nang Gusti Allah nu mantak atuh hese-hese amat urang teh endek hayang sugih deketan bae Gusti Allah ulah ka Gunung Kawi atuh urang hayang gagah deketan bae Gusti Allah na hayang naon bae deketan bae Gusti Allah na nu boga gagah Gusti Allah nu boga sugih Gusti Allah mantak naon atuh ka Gusti Allah hese-hese teuing nu mantek cenah sia hayang sugih mah tuh cara kiai ngan sia kudu mentang mata kiai mah nyana mah hayang sugih ge muterkeun tasbih doang jadi sugih kiai mah muterkeun tasbih jadi gagah kiai mah coba puterkeun ku sia datang ka pegat tasbih kudu boga aturan atuh nasbih ge lain satasbih nah kudu boga aturan jeung hate ieu mah dinu loba jelema geus ieu mah pohara jasa buluh giliran bae sorangan tas bae dialungkeun tolol bangsa penceramah tokos kitu tah di loba jelema tas bae dikaluarkeun ngobrol dari kieu bae padahal mah lain keur nasbeh teh mah sok-sokan doang di mah mah teu tilok nasbeh tilok malah mah dek salat ge leungit tasbih ka mana nya berikut tilok-tilok dah bener wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi awwal marrah wa nadharuhum fi tugyanihim ya Allah handapkeun ka Gusti Allah jelema kos kitu kena lacut terus geus aya dina rahasia aing geus aya dina ilmu aing anjeun mah anjeun bae Muhammad geura dakwah anjeun mah ngan sakadar tugas ti kaula dakwah sampaikeun syariat
nya sakitu ulah boga pikiran kadua katilu hiji tabligh adapun daekeun jeung teu daekeun lain urusan anjeun Muhammad urusan aing mantap urang ge kos kitu tah datang ka imah magahan ngaji ulah boga pikiran kumaha ayu bae dakwah ajak ulah boga pikiran geus eta diajakan ku aing teu daekeun mah heran jasa panatu si aing kanu itu mah teu teuli neteuli si itu ge pan diajakan ku sia tuh sia teu neteuli pan si eta mah neteuli amat teu daekeun itu teu daekeun eta teu daekeun tapi sia neteuli lain gitu itu mah susah sabodoh tah mah daekeun teu daekeun ge pan ieu mah sugih lamun daekeun kan lumayan jadi boga kadua tolol tak kiai namun geus boga kos kitu moal beres dakwahna geus dakwah mah ngaji nyaritakeun rukun wudu nyaritakeun rukun salat nyaritakeun tauhid nyanana balik ulah aya naon-naon geus mantep kos kitu mantak cek amah almarhumah bah doyong mah lamun urang magahan ngaji di lembur urang beuki ngopi urang beuki ngerokok rokok mawa sorangan kopi mawa sorangan ulah ngaharepkeun pameret ti jamaah urang eta mantap kos kitu geus urang beuki kopi mawa termos urang mawa jingjingan bila perlu dagang kopi urang di dinya geus rokok naon urang nu beuki bawa ulah ngaharepkeun ti jamaah lamun geus ngaharepkeun ti jamaah geus moal muai eta mah elmuna boro-boro jang murid nyanana ge can bisa make ilmu sakitu bae tuh kitulah nya iyalah dakwah Kangjeng Nabi ngajakan anak Kangjeng Nabi sehingga Kangjeng Nabi dicaci dimaki ku ahli Mekah dipenta mujizat hampir Kangjeng Nabi ge terpancing tapi ternyata kabelah dieuna treda hati Kangjeng Nabi tiis hati Kangjeng Nabi terus dakwah Kangjeng Nabi sanajan dicemooh dicaci dimaki diciduhan diperangan Kangjeng Nabi teh tetep bae terus bae ngalih Kangjeng Nabi ti Mekah ke Madinah di Madinah terus Kangjeng Nabi dakwah sampai perang hasil daripada dakwah Kangjeng Nabi 14 tahun anu silam alhamdulillah urang kuari iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi teh kos cai mantak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin menyaritakeun rahmat hartina rahmat eta cai kumaha teh cai teh lamun ku urang di bendung kemudian ku urang dipake mandi kemudian cai dipake ngindum kemudian cai pake gitu naon ngaranna nyebor jarara di tatangkalan dinikmati ku urang tina cai tersebut urang bisa ngarasakeun kasegeran ngarasakeun hasil daripada cai ngeunah eta rahmat Kangjeng Nabi teh kos cai lamun eta cai ku urang diantepkeun cai mah ngalir bae tapi urang mah teu maelu atuh urang henteu pernah menikmati kesegeran cai henteu pernah pakai nyebor henteu pernah pakai menikmati hasil daripada seboranana tah eta mah kos kafir Kangjeng Nabi liwat ibarat cai kafir teu maelu ka Kangjeng Nabi percis sakumaha tadi urang mah begitu cai datang Kangjeng Nabi ku urang teh di rumah caina dijieunkeun tempat urang mandi di dinya ngala wudu dicai rahmat ngaranna tah dipake nyebor hasil seboranana di dahar ku urang geus urang mah gupak di rahmat Allah bentukna cai rahmat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan eta cai sing hade ulah di kotoran ajuk wari cai di kreditan kotor tah caina tah kotor tah dek gupakna ge atuh kotor ngaran sing hade caina ulah diribaan caina sing hade rahmat Kangjeng Nabi teh dibentukeuna kalmai kos cai ngalir terus ka unggal negara kumu di Indonesia mah cai Kangjeng Nabi ane rahmat Kangjeng Nabi asal urang geus iman berarti urang kena cai rahmat Kangjeng Nabi nyambung jeung Kangjeng Nabi mata kurang maca salam ka Kangjeng Nabi atuh aya Kangjeng Nabian mun urang dicontohan ku cai urang teh aya Kangjeng Nabian ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah atuh teh kudu hese-hese ja eta Kangjeng Nabi ge eta geus aya di urang
cai Kangjeng Nabi teh rahmat teh cai. Nah caina ku urang teh kuari geus diinum ja urang mah geus iman, berarti urang teh geus aya Kangjeng Nabian. Geus aya Kangjeng Nabi ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah atuh ngajawab Kangjeng Nabi alaikassalam. Urang maca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alaihi, emang aya Kangjeng Nabian di awak urang eta iman ka Kangjeng Nabi cai rahmat geus aya di awak urang. Ketika orang maca salawat atuh Kangjeng Nabi ngadengekeun oh sia macana saeutiknya 11 doangnya. Sa Kangjeng Nabi geus lumayan lah 11 geus sakitu-gitu. Ketika caina dikreditan je aing teu betah di awak sia ieu. Sa Kangjeng Nabi kos sia jadi kos kitu atuh. Nyahoeun Kangjeng Nabi sebab eta cai diinum ku urang ibarat cai mah. Jadi atuh awak urang teh aya rahmat etalah rahmatan lil alamin. Terus gitu jadi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan-akan urang nginum cai Kangjeng Nabi. Aya Kangjeng Nabian di awak urang, tinggal ku urang disuburkeun jeung dihenteukeunana tergantung urang. Adapun urang geus nginum rahmat Kangjeng Nabi aya Kangjeng Nabian geus lantaran iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, tinggal urang nyuburkeunana doang. Tanya orang keur ngaji kuari ngaranna keur subur dek nyuburkeun iman ye. Begitu orang ngaji datang sugan we cenah iman subur ye. Alhamdulillah barang ngaji teh rada gede iman teh keluar beneuleuh berang da leutik deui iman. Kamawa ka ditu kadada nu nongtot teh. Siga teh iman urang ja. Masyaallah. Sekali deui urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin teh hese bele ke urang mah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah hartina urang dididik ku lingkungan cek ngomong didik nama geus aya tetesan ti dituna janang Allah wa nuqallibu afidatahum wa absarahum nang Allah urang iman sia paham sia mantep sia nang Allah ngan urang berusaha terus supaya lebih mantep deui sehingga kadeuleu ku urang sosok Kangjeng Nabi kadeuleu ku urang engke Gusti Allah ku batah teh moal aya jelema nu luhur diangkat jadi wali tanpa melalui Kangjeng Nabi moal aya urang tak terjelan ye ku ari hayang jadi wali zikir bae teu maca sholawat moal jadi zikir doang ka Gusti Allah teu maca sholawat moal jadi kudu melalui Kangjeng Nabi bae sebab turuna syariat tarekat jeung hakikat melalui Kangjeng Nabi kuari urang ngalewatan Kangjeng Nabi zikir bae walah wah weuleuh bakal nangke seri sorangan ge asal aja jelema wah grogol bagian ieu eta tidak zikir teu make Kangjeng Nabi kudu make adab kudu make Kangjeng mantak istighfar sholawat nah mantak endek mere zikir di deuleu heula lahana oh can subur sholawat heula moal bisa urang zikir langsung tanpa make sholawat moal bisa sholawat mah walau anna wallahu a'lam